kurang dipelet dipunkeun. Sadis amat dia matiin. Apapun carana asal dibenangkeun eta si Junen teh siap. Teh ngomongna nang. Geus hayu burung anter aing ka dukun. Cek mah anak aing mau cak eta budakna. Leukeun dia ku aing. Reboskeun dia ku aing supaya aing menang duit, anak aing selamat. Pokokna geus reboskeun dia ku aing. Geus beres. Jadi oge ieu mah aing ngapel ka si Denok ya. Brownies beaknya, duit numpuk. Gaskeun lah. Sampai seneng na ieu ngapel ka si Denok. Ngapel ka si Denok mau nani nya. Bari mungkin ya. Dibawakeun panggang wiro gitu ku aing. Bukan moal nya. Tukang brownies tah, main ceng-cengan, kita diukur baik. Woi, tukang brownies. Negor dia. Aing sampai ngaguling kieu beuh. Ayo beli brownies tah 5. Duh, negor dia ieu beuh dulu tah. Luka-luka di awak aing mana nyeri hulu deui. Letoy amat tukang brownies. Dia mah pugu aing keur ngahayal ieu, nampel ka si Denok. Mau naon aing diajak parusi. Ngahayal duang aing beuki bae kana bangus dia. Cek saha dia. Sakieu bebengetan dong aliandona deuleu tah, kamari geus cukup. Mantap kan? Aliando dia, aliando naon tando mah. Segera mana browniesna? Tah deuleu tah, browniesna ge beak. Pugu aya duitna yo, jeung ngapel ka si Denok. Aduh aing. Dia daripada ngapel ka si Denok mending kana aing. Hai, Dedo. Kumaha ngapel kana diana, deuleu beungeut baik aing utah. Mata dia na bae lamun saki aing herangna. Herang. Kesangan saeutik dong leunyai dia. Betul ya, aing teh jadi meuli nage. Atuh kumanak meuli nage, jan browniesna ge beak. Hop dia leunyai. Ribet amat aing ngomong jeung leunyai, Rok. Aing kasih Denok langsung ya. Gara-gara si leunyai ieu aing sampai bararen kieu. Aing. Aduh. Lupa aing jadi cager ya, Marok. Waduh. Deuluna ge heungap ya aing ya. Ampun aing. Aduh, Rok. Mantap. Iya, asoy ke boy. Libur. Lagi jubur bae laju beunang bae ayo mah. Jam pagi mau ayo dasar mah. Cuman gua tulang doang. Aing. Aku naon sia tukang brownies. Gua aing ngapel ya cerita nama. Gua aing karena menang bonus, nampo jubur. Geus ngaguling deui bae aing. Dia bangor. Atuh biasa bae normal ngaranna ge. Jadi naik nahan ka dia. Biasa ngapel. Nanti dia bogohan aing. Atuh karo dia mah teu ngarti bae. Ngerti semutnya ke balangkas. Ai bedus eta si eta. Ih jauhnya bobalangkas. Aing tadi ngalap gerunuk buru ka sana mah. Ih, najan bau-bau ge seksi kan? Seksi kumaha sampai itu doang cong-corang ping-ping dia. Yang geus ya, ayo udah ngape. No, Deno. Saudara-saudaran cai burung aing ya jaus. Halo, Dok, Maman. Ih, suarana halus amat teh. Da anak meong. Ada aja tambah aing suara kenceng meong. Kira ya, jinkeun kopi ya bah aing. Oke lah aing ngeruk jubur saeng heula nya. Kira. Yes, aing geus menang tanda-tanda tah. Tina si Deno. Ih, nani Rok? Aya masuk di kawak nan ya. Duh aing. Nani orangnya? Ih, aing. Nani ya oke. Betah di orang banyak nya. Betul ya? Ya,
Aku hari masih beki keneh gitu ngundang-ngundang si Junaid. Atuh aing beki mah beuki tin, tapi na aing rada kapok wari matin. Kiraku amat dia teh kapok mah aja urang ke kamari ka isinan, aing ku gara-gara dia ya. Atuh aing teh isin kamari mah. Oh, banget dia mah banget bling ya mau buka ka isin barang. Oh, karena demi Ajuned. Atau demi Ajuned sih demi Ajuned. Banget aing teh ka isinan. Mana itu si Sukronya diizinkan kopi nak ku aing kabur. Sektor doang. Neng, itu tuh di dalam bulat-bulat nama doang si Denok. Tuh. Mana itunya? Woi, bentar puak. Nah, dia tabukurna. Kan sia mondar-mandir dong alabatan lasun bae. Kugu aing karena ngasih kacang saha, kacang Sukro. Suhuk meureun. Anu tukang brownies teh. Anu kurunyung teh, nya kurunya manyung. Dong aing buru. Oh, dia teh nyadar. Nyadar oge aing he. Nan dia yang si Sukro, babeneannya. Ayo dia ayo. Nan dia cemburu. Neng. Eta. Kan jadi-jadian itu. Neng, bade naros. Ajuna di mana nya? Ten. Neng, woi, Neng. Oi. Geura bejakeun di mana si Sukro? Atuh nyaho, ina ke urangnya. Sia kunaon? Naon? Bencong. Mana? Tuh, udah gudang aing. Ih, dari ditanyain aku aing. Di mana Ajuned? Hah? Ajuned. Ada si Sukro lain. Dong nama, ojek nama. Lain ieu mah. Ibu mah santai. Sukro. Si Sukro lain. Lain aing mah santai. Tin. Si Sukro kunahan jadi kitu, Tin. Beuh. Badeng. Dukun teh salah sasaran Dua salah nama nama eta, Tin. Bener dia, gara-gara dia nya. Naon dia nyalahkeun aing? Dong aing buktina bae. Ya, ku aing dibuktikeun nya. Dek nang saya. Oh, geus kira. Sia dengan saha? Kamu mah diam, jangan dekat-dekat. Kamu nyari siapa? Nyari Ajuned. Tuh, nya salah sasaran ieu, tanggung jawab dari ya. Ayo, Tin, tukang brownies. Tin. Iya dari yang ngarumang baik. Bangus nah baru kebok. Enak nanya karena si iya ya. Neng, di mana Ajuned, Neng? Neng ngomong, di mana Ajuned? Geus tenang bae, ke diubaran setan ake dibawa. Ingetinnya. Heeh, geus. Ieu kudu dibawa ka dukun sia neneng. Cagerkeun deui geura. Tenang ke ku aing dibawanya, Tin. Geus tenang bae. Ih naon dia anek mau aing. Aing mah sehat-sehat bae, penyakit dia mah penyakit Ajuned. Terus meji hayu, urang bawa bek kana dukun nyimas Gandapura teh. Sayu, ayo bisi jeung nyuput bae. Ih naon banget masyarakat amat. Ih aing. Sayu 1 2 3. Sayu. Tolong. Ayo ayo orang bawa karena nyimas Gandapura teh. Ayo wajar mana ge keur tatapa. Di mana? Nya di gua mana buah? Kira-kira di mana etanya? Tetapana eta nyimas Gandapura. Orang yang Ajuned heula ieu. Ayo geraeun aing nyaho tadi aing neuleus si Juned di mana? Keur mojok. Di mana? Sarwiti, ayo. Nang si Switiku ngambek bae. Teh ge mah terus 8 tahun bobogohan tapi teu dilamar-lamar. Atuh sabar Switi, kan nungguan duit corona di ngelamar. Duit corona diandalkeun eta ge 600.000. Atuh teuing Switiku mumpung keur corona jadi urang biayana murah. Lah embung pokona mah witi mah hayang dihajatkeun. Doang gampang bae nyangan duit. Kebona ge majir ke anakan-anakan. Bodoh amat. Pokona meneng mah hayang dihajatkeun, hayang nanggap jaipong nak neng bisa ngalage. Keboka hayang kaneng. Keur corona ieu mah. 2020 kira aku teh nanggap jaipong acan. Ini mah PSBB. Lara ramean cenah ge. Aku tenang neng, engke ge urang bakal ka. Saha eta mau Ajuned?
Ayonan yuk. Iya, kunang Sukro. Ajunan. 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 Itu ayeuna ieu. Ayo mana sah? Sa. Dong nama si Sukro iya. Ajunan doang nama Da kieu juga bisa kieu sih. Ajunan, ayo kira dia korban pelet teh ieu. Bana ge ketatapak gugu mah. Gara-gara dia iya jadi kieu pan lah melet Ajunet. Maju waktu ieu mah. Yes. Ajunet hayu urang bawa kana si emak. Di mana si mana? Oh, di pertapaan Kenteng Beureum. Geus hayu geura. Ayo. Ang Ajunet mana tuh milik akang. Di mana cik Ajunet teh si emak teh nya? Sieun ah. Mak. Naon ieu nya? Kieu amat serem. Mana si emaknya ada cik Ajunet ieu? Calik be, numpang orang dia ulah saling bareng-bareng. Ma di mana? Ma siun. Witi siun ma. Si emak. Doang nama di pertapaan, nah iya doang nama. Ya di dia mah. Mak. Mana sih si emaknya? Tadi di teangan. Aingnya. Eta doang nama si emak. Mak, ya emak di dia. Mak istirahat malam, Mak. Mak, aduh, kumaha carana nya? Aha. Mak, udang. Oh, cek Ajunet ge mun ngahudangkeun si emak tapa kudu ditoel hirungna 3 kali. 1, 2, 3, hudang mak. Saha ieu nu ngaganggu tapa aingnya? Yo Witi, mak Witi, hayu ulah di dia. Aya naon? Geus ge ada hayu. Aya naon? Udang. Ayo mak, ayo be. Aya naon? Ayo omongin penting mah hayu gang. Asai ke bawah masuk. Mana eta terus segala? Ayo mak. Ka mana diajak ka mana ieu? Bang, Diuk mana Diuk. Sia mam nih tah diuk sagala ka aing. Oh, saya atuh eta mak si Neneng melet Ajunet salah sasaran. Atuh ngahaja ku aing di palegoskeun dia mah teu ngarti. Palegoskeun kana si tukang brownies. Baju kumaha eta si brownies kuari jadi kumaha? Atuh pokoknya mah jadi inces kiwari mah. Atuh ka beneran si brownies liwat eta pelet aing ngabledug meureun. Masalah nama eta si tukang brownies nek dibawa ka emak ka dieu. Rek naon? Nek diubaran cerita nama eta ka emak geus teuing mah ulah diubaran geus teuing pantes kitu si Sukro mah. Ari dia karunya anak batur jadi Geus teuing anak-anak batur mak. Geus yeuh dia mah cicing kumaha aing bae mau ngarti dia mah.
Tapi kan si Neneng kadia jeung mau Ajunet, Neng kan cemburu. Moal geus witik mah tenang bae. Emak urusan mama eta mah tenang. Benernya, Mak. Oh, dia tenang. Mak, mak, Gimana itu? gusiun semua. Siun. Iya. Cicing be. Antar nih. Pacarannya sama aku aja Junet. Ngomong dia. Kabul aja. Tin, coba tanyaanku dia masih beki karena bikang teu? Ya, dia beki karena bikang teu. Iya, aku mah sukanya sama Ajunet. Gendam sih dia. Ajunet, aku mau sukanya ge. Sadar dia teh lelaki. Jangan pegang dada aku. Nah, dia badana gitu. Iya, ayo kak dada aing. Ih, gedean mah aing ya. Mak, mojok besar neng. Terus naon nih? Lu di mana neng? Yuk, mana? Balik di yuk. Ayo rumah. Iya nama. Silinya ke mana? Kehilangan tadi. Tadi kena jadinya saya teh. Gawat. Di ayam mana ge? Ayah kemana? Doang mah di pertapaan di itu. Guys, ayo. Ayo. Geus pokona mama Ajunet mah ulah di ka mana-mana mah ke jeung Witi bae. Ulah sasaha ge. Geus cicing bae dia mah tenang moal kasasa jang dia. Nya, Nya, siap. geus cicing ngomong bae gandeng aing keur mikir yo. Kek budak datang ka dieu dipaleguskeun ka saha deui nya ieu ku aing. Mun aya nu edan dipaleguskeun ka nu edan ku aing ya. Kamana nih nyiar nu edanna nya? Cuma tuh. Mana? Mak. Mak. Jaga pintu mak tuh. Ya edan. Saha nu edan dia eta. Diuk. Diukeun teh eta diukeun. Pasta. Ih, tempat aing. Ih, naon sih? Ih, dia pasti apa? Atuh, Witi, anu gelis, anu herang, anu buricak burinong. Diukna di dia pindah. ih masih tadi ge di dieu calikna. Pindah ka dia deket Aa Junet. Ih, mama teu adil ka neneng ih. Ya iyalah emang situ siapa? Cicing. Arek di ubaran mah ku aing eta budak. Ubaran mah? Heeh, geus meuje cicing dia. Paleguskeun ke si Neneng deui tah mah. Cicing. Oh, iya budak. Gerak. Kabar tuh. Geura ih. Sarekeun. Cicing Dia cicing. Gerak. Cicing dia coba. Aduh, aing di mana ieu? Ngenang mimpi jeung si Denok ieu. Sadar tah? Ih, Hasil. jeung si Denok ieu. Denok dia apa pakaian dia tah? Oh, ngaca dia. Pakai naik kiamat. Aing nenek gila. Gila amat tuh. Nani berat deui ceuli. Ih, cantik. Ih, gila amat. Ayah bye. Gas. Diuk dia tadi ya. Aduh. Majah.
Ya, Neng, tah, contohan. Dengekeun tah, dengekeun. Cicing sawiun. Ya, dengekeun Neng. Bisa met kuari eta kalakuan dia bogo ka si Juned. Si Juned da teu bogo ka dia rek dipaksakeun hese. Geus meuje. Nya mah hampura burung neneng mah. Hampura Tah neng dengekeun sia. malah haliwuh geus meuje geus. Namanya burung neneng hampura mah. Ya, geus geura dihampura. Geus neneng bal burung mah. Geus geura balik. Hei. Ih, dendam dong. Bokerong. Tin, hai mau balik nan dia. Oh, hai burung. Tutupkan ka ditu. Geus Ned, kuari mah duit loba tuh geura lamar tah si Sarwiti. Tah dengekeun a. Terus hayang dikumahakeun. Arek kumaha geura di mana rek kawinna? Buru. Kayak ngangap jaipong sih nama. Karak jaipong hayang naon deui Witi? Hayang nanaon mak, Witi mah. Hayang mojok jeung Ajunet. Bawa heula Ajunetnya namanya. Udah Ajunet si PW. Ih, Kemana Neng? aju be orang mojok. Terbalik saja da emaknya. Ai dia kenaon didinya. Kira mah minta jampe ye supaya ulah jomblo bae. Denok-denok piraku jomblo dianya. Nyaan mak geura menta. Geus. Oke datang bae ka imah emak, ditungguan ku emak. Kuari mah geus geura balik dia geus sore. Marek nuluykeun deui tatapa. Geus geura balik dia ka ditu. Entos mak. Abi pulang heula nya. Geus geura dia balik. Geus sih aing rek nuluykeun deui tapa ieu. Magar arang bae ka budak aing lulus.